Upacara adat Mapag Panganten dikawitan. Di antara tanda-tanda kekuasaan nama geus diciptakeun keur aranjeun pasangan hidup di antara aranjeun, rasa asih di antara aranjeun, sangkan aranjeun hidup aya dina ketingtriman.
di dieu loba sesepuh iring bingah didoakeun ku Aki pamudah-mudahan dina ngambah sagaraning rumah tangga hidup sing dijadikeun kulawarga anu sakinah mawadah warohmah sing loba rizkina sing dibere katurunan anu soleh tur solehah. Aki ku guru menang 2 jam di Ustad Kadet kelada Aki teh teu sorangan Aki ge boga pamajikan sabab moal aya maneh lamun moal eueuh Aki kita indung bapa teh torojolna tah ti sahati nu kieu Aki ge ti sahati uyut-uyut ti sahati bawa ti wajeng gawereng kakak isi urang teu kaditerima ti kaduhun tah urang teh kade budak zaman ayeuna geus parowekeun obor jeung dulur sorangan oge teu nyaho kade urang kudu apal kana rundayan jarawa batu sok pokona mah Aki ngadoakeun keula Aki rek ngagorwan heula sinini sugan sinini masih kene di perjalanan tadi geus meuli tiket subuh kene rek anu helikopter kieu sugan ulang suitan lagi Beb kamu masih di mana Beb? Halo Bebeb Mata payunan Bebeb Mata payunan awas dibawa kabur ke mana aduh Aki di perkasa aku 50 dalam ibu bukan di siun si ujang isinya geus ngaragoan buru ini gajah kadieu
Ini bagja sok sanajan di dia ngadon harok cai bukan nyaraho eta teh nabi geus tong gigituan era da urang teh geus diborongkeun masalah duit mah eta malah urang mah loba duit pangabutuh eueuh jeung naon teu butuh duit anu 50.000 urang itu aki suganta di dia teh ngalalarti si sadeungeun teh ngadon harok cai we batasi meuteur geus ini jeung batu kain teh ini geus kurang pakaulan ini mangiring bingah dan ngiring piknik macan pakanci kurang ngiring bingah ke panganten oke keluarga besar undayan Jembarna pemudah-mudahan sekali didoakeun ku aki geulis anaki mudah-mudahan dina ngabah segala di rumah tangga dijadikan keluarga nu sakinah mawaddah warahmah mudah-mudahan si mereka turun ada suatu sorangan mudah-mudahan si roba sina mudah-mudahan hidup coba kona si sehat lahir tu makan batin dunia rabu akhirat bagjakeun ya Allah dunia akhirat ieu putra abdi berkahan ya Allah dunia akhirat ieu bagjakeun ya Allah Langsung ah. Udah. Yan. Saya langsung langsung. Ah. Cepengan heula eta pitana. Tahan. Sabar, tenang. Panganten santai. Panganten. Sok api-apina we atuh aa. Gitu. Lalaunan udah bulu lusuhnya. Capek ini teh. Bismillahirrahmanirrahim. Cerak. Bisaan. Cepeng kalumang lena. Cepeng gelis tah. Gitu. Kembang tawis
Pangbagia malati tawis ka asih rum harum mangga kalungkeun gelis. Nah, bismillah tahan. So, tos salim ka cepeng pundakna cepeng itu ulah ngadeg tenang. Nah, angkat keningna neng, angkat set tetep anak eta geuning teh. Nah diasun 1 2 bismillahirrahmanirrahim. Woi 1 2 3 dah selamat nepi kadinya. Tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sok salim karama. Gelis. Ka mama? Ka mama. Terus sok. Tahan lah. Besan sareng besan salimnya. Ya, Nah, tahan. ka bapak. Sok ke bapak. Tahan. Nah. Salam jemaah arah. Iya, ka bapak. Tahan. Nah. Terus nih ke mama. Tahan. Besan sareng besan. Besan sareng besan sok. Nah, besan. Sok sareng. Iya. Terus. Kat. Tapi saling. Ka dina. Sok si anak saling ku mama mertua sareng mama mertua. Kok Ada mah tos sa. Istrina we ku istrina. sok istrina. Sok Bu. Nah, ngadeg-degan Bu. Sok. Nah. Sok. Kali payung mala. Sok mangga ka payungna di sini. Payungna di sana. Nah, Tahan. Sok miring we. teraskeun cali kana kursi gidang galin kancananya. Mung sakitu panginten di prosesi upacara adat mapag panganten intonan di lingkung seni Sunda Galuh. Mbah Billy dina ieu panyambutan kirang sareng sapagodos sareng mamanahan urang Bunijaya nya hapunten nya simkuring mah dasanes ahli seni mung ieu mah ngareurah nya. Mung sakitu nu kapihatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nyangakeun ka MC kangge acara nu salajengna.